Guru. Iya. Lumampana Pandiwira dan kacurungku para badega nyanda kotongan-kotongan sembako. Iya gigi. Aku masyarakat anu bisa kudurin ieu karaton. Ya. Kaget kacampuran ku bunga ieu netelakeun aya jalma anu mikanya mikadeudeuk ka rakyat ka sejumlah ieu masyarakat di sakuleun karaton. Aya nu haas. Ukituna beja tina sajengkala jadi sadupa. Ieu-ieuhan para masyarakat nyata maksud bade nyunkeun bantosan ayeuna negara ngaliwatan patih Wirandara. Ayo dulur. Urang minta modal lah. Urang minta modal jangan. Jangan muka usaha. Ayo urang muka usaha dulu. Urang kana naon we, usaha modal. Alhamdulillahirabbil alamin. Aya nu asyik. Aya nu asyik. Ajang Dede. Aya nu haat. Aya nu haat ujang. Ajang Dede. Balik-balikana negara astina eueuh kanyaana. Eueuh umur hati. Geus saukur dina omdo. Da Omongan doang. Pemerhatikeun aing tapi ayeuna aya jelema anu suka bebeda karena keprihatinan urang. Mudah-mudahan we atuh. Malahan panuing ge sajabat tina tatane teh urang teh diajar nyaeta ngajarkeun barudak kana sirat. Kana sirat, ngarti sirat. Dahan we ieu. Sing maju ah. Mudah-mudahan we ieu nu bakal dituturkeun urang sararea. Sae mudah-mudahan. Ayo we, ayo. Mahal dan gede. Aya nu mikanya ka Ustaz Dedi. Aya nu merhatikeun. Sabab Ustaz Dedi teh ayeuna teh keur kakurangan sembako. Keur kakurangan dana jang masjid. Sae sugan we atuh. Berjeng eueuh nu manggil dakwah ka aing teh. Aya di taman dia mah. Aya oge nu manggil teh nya teh ngamandian nu maot. Lumayan. Tapi lumayan we nya silaturahmi. Lumayan. Sok menang tumpang. Hade ka masyarakat cing getol kana ibadah.
Ulah cucul. Sabab urang teh bakal maot ulur. Ulah cucul 5 waktu. Ulah cul kana naon kana 5 waktu. Zakat jeung sajabat. Dibakalan ulah. Jojak. Semua. Ayo bejana cenah aya mikanya apa? Urang sadaya. Nah, ke masyarakat. Ka masyarakat mereka dinya indek men pamodal cuah. Asai. Nah, proposal ya. Ngajeun proposal. Da ayeuna lamun ngais di jalan bisi pajarkeun umat Islam teh jelema sarsara hungkul. Ya. Bisa menangnya menta-menta. Bisi disebut baramain. Bari jeung era numpun namun aya dulur urang ngais di jalan teh kan. Kurang. Da Kang Ustad mah Naon, Kang Ustad? di lembur. Sumohon. Eta Beda jeung di kota geuning aya masjid mah geus make teh heula. oh make Geus keramik. keramik. Geus mewah. Beda jeung di kampung mah Kang Haji mah Kang Ustad mah masih kene ku palupu Palupu diri. disebutna ge tajuk Tajuk opat ka opat. opat ka opat gedena teh. Ya oke. Bari upan doa. Malahan katempo ku unggal poe ku Kang Ustad. Ada kalunya. Biasa atawa lumrahna aki-aki teh ulu getol kana ibadah. Betul, beda jeung budak mula. Beda jeung budak kora. Beda budak. Ngan hiji mangsa mah ulu Kang Ustad teh. Naon? Asa nyerucutkeun cipanon ati. Nah, aya naon tan? Waktu keur bada asar Kang Ustad datang ka tajuk ke masjid teh anu palupu. Palupu teh. Aya koboy ditato. Wah, ujiger. Orut jiger jigana. Keur sujud kieu teh bari ngakukuk ceurik. Allahu Akbar. Kaagungan pangeran. Lebih ka kitu. Ngakukuk ceurik Gusti. Aya kahayang. Meureun aya kahayang ayina ayi eta ceurik teh. Ini bebeakan. Bebeakan kituna aya bungar. Lain jeung Ustad lain. Hayang boga gawe. Betul. Hayang boga gawe lain. Hayang boga pamajikan. Hayang boga pamajikan anyar jeung eta jang lain. Hayang Sujud kieu teh. Hayang boga motor. Tobatna suha lain, Rob. Nyerekan ka Kang Ustad. Ahanya. Cekeng teh ai akang teh palena Kang Boy. Lain hayang naon cenah. Ieu kanyut kajepret cenah. Juga. Palupu meureunnya. Juga daya kahayang. Juga daing aya kahayang. Boga wakan teh kanyut kacepet. Udah kebalupu atuh. Uyuhan. Boro aco tadi nama. Aya bilang orang nu insapnya. Tapi itu jang. Sumohon Pak Ustad. Goyah we ka sajumlah oh. Ya saya. Aya. Mangga Pak Ustad. Ayo jam. What the fuck?